Itu bedu lamun nembongkeun anjeun, lamun cek bahasa Indonesia mah jika kamu menampakkan naon as-sodaqoti kana eta sodaqoh. Pani imahi mangka teu nanaon. Pasana kitu nya. Lamun eta sodaqoh ku urang ditembongkeun nya, maka tidak menjadi masalah. Wa in tukhfuha sareng lamun nyumputkeunana, disumputkeun bubunian urang kamu sholat. Keundeun dihandapkeun sajadah. Jeung mikeun anjeun masihan maksudna mah. Kana eta sodaqoh ka jalma fakir miskin, ka jalma fakir tegasnya ka jalma anu butuh. Ya. Fakir berartinya bunya. Lamun eta jalmi nyebutkeun peryogi pisan berarti fakir. Ai fakir teh artina butuh. Cek urang teh butuh kanggo naon? Kanggo nyicil motor bere. Aya jelema kitu. Ya, lain kadinya maksudna. Ya, jalmi anu bener-bener butuh sahuap sakopeun, istilahna koreh kecok. Ya. Itu. Fahuwa khairul lakum, mangka eta leuwih bagus bagi kamu. Cenah kitu leuwih hade. Efekna wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, maka sareng bakal dihapus ti diri anjeun tina sadaya kalepatan anjeun. Gusti Allah bakal ngahampura ka urang.